Nyeblakna jauh besti sampai ke ujung timur Kuningan. Ieu mah ngesot saeutik deui ge langsung Jawa Tengah. Betul pisan Cibingbin. Tapi da teu hanjakal karena seblaknya tidak mengecewakan. Toppingna euy banyak pisan. Parasmanan kieu mah atuh alamat kalap. Varian kerupukna ngajajar, acan mie na, acan nu dina kulkas, acan anu dina freezer Gusti. Tah ieu karesep Cepik mah jamur salju. Teu cuma seblak, di sini juga ada ramen. Cik nyobian anu spicy dan kari. Bismillah huapkeun. Test drive heula seblakna yeuh. Bumbuna medok, kencurna jos, seungit pisan. KHD yeuh, tampilanna mah teu pati beureum, tapi ladana ngajoak. Ramen spicy-nya tidak kalah pedas karena mereka pakai cabai asli. Yang varian kari dominannya ke rasa kunyit. Jangan lupa ini misdasem bakso acinya. Jos. Wadahnya dipakein tray yang bawahnya minuman teh geuning ya, seger viral pokoknya mah. Bisa dibilang ini tempat nyeblak paling cozy di Cibingbin. Enakeun pisan buat nongkrong. Ditambah lagi ada menu-menu kafe, nasi bakar, mie ala gacoan, spaghetti, kentang goreng keju, chicken katsu, omelet, teler, smoothies, dan minuman lainnya. Tah gitu. Mangga yang kabita langsung agendakan aja ke seblak ramen Ambiar di Jalan Raya Cibingbin nomor 75 persis seberang pisan Indomaret Cibingbin, Kabupaten Kuningan, larisin be.